ngurek belut gerobas pehong. Assalamualaikum. Jana aya teh. Aya saha teh di lebak keur damel di Mang Parman. Oh, nya tuh nuhun. Nya. Dek. Lah, Pangawartoskeun ka siaa kita ngalabelut kitu. Kena huripan. siap. Duh, gimana bumi Mang Parman teh itu gitu. Kan mana ada kieu itu. Kan itu ah nyobaan. Aduh, goblok barang gawe geus aya. Ieu utangan itu. Kita eureun wae goblok teh. Ini pararia. Alah, anjing. Kumaha ieu teh nya euy? Balik wae kitu ah. Geus ini oge. Aduh. Boga lanceuk teh ditu teangan ai dieu nih kan. Bawa kan keur barang gawe kan bae kuli atuh. Oh, atuh itu. Cek si Mas na tu orang ngablet kan huripan. Ngabelut. Heeh. Atuh ari si lain teu bisa da kumaha. Teu bisa orang mah. Aingnya lapar beuteung tentang ngabelut. Nah, mawa tuh eta na urak na mawa teh. Teu. Iya aya tuh. Kebenaran na mawa wae bawa. Ayo siap. Itu bok atau warak ngalabelut wae. Enam ah. Ayo. Menit atuh Ayo. langsung. Ini tah. Lapar ya teh euy cakar. Ya kumaha deui. Ieu bari kudu Dilarang. kudu ngalabepan deui. Kalikeun wadah. Kan urak mah tuh. Ngalabepan itu cacing barada. Berangkat. Wadahna. Kade lamun pas menang tungku can bakal ngadaslok ke dieu. Iya. Ah, jugana Ya heula tunggu ah. ku hararese ana kos puya wae atuh. Atuh nih burung busuk ya. Ningali dia pekerjaan gitu kalau gitu gede ieu. Ya, yang cobaan ieu ah ieu. Ih, yo euy ngabudah mah liangna euy. Sok cobaan ah. Ngaheula eupan atuh kira aku udah pieuna heuweul malihakan. Mana uparanya? Cacing eueuh dinya eueuh. Eueuh. Ah anjing kudu kieu we cicing. Nu kieu ieu. Ane meunang aya. Sugan dihakan ya bro, belut gelo ieu. Makan ieu. Ih ngabudah ieu baradag euy sugana ieu mah meunang sugan. Ing. Itu nu sakelan babeh aing teh. Aing bagong bangsa kitu mah anjing diintip. Ya sero. Ing naon eta goblok. Anjing goblok masih rogus goblok. Ayo. Ya sero. Aduh. Goblok. Capek goblok. Bogana. Astagfirullahaladzim, capek. Lain ya nu beunghar mah. Kira oge ngalabelut anjing. Aslina aw. Aing kuna goblok ceret ieu bah. Sarua teu kotor Anjing nyali teh. aw. Deuleu ku aing. Beakeun ku aing dipacul ke oge. Aslina. Kira minta keur kahuripan hungkul si goblok aya kitu. Bagong itu bangsa. Anjing. Udah kadi anjing no eta. Kadi anjing no eta. Agong nu gablegna dilawan ieu mah. Siksa. Dilawan anjing ieu mah goblok teh. Sok cade ka mana sero anjing. Goblok nyebut saya. Langsung siksa goblok. Abi gak bulu siksa ayo tuh siksa ayo siksa. Bagong Siksa. Bagong adi aing. Anjing. Aduh anjing. Manuk parabaneun anjing biasana mah di dieu euy. Timut paradag teh anjing barpleng siga siki cerita anjing celim. Teh mah mana eueuh. Kumaha atuh? Kela.
Geus pas saya anjing. Ih, ke. Ayo orang bantuan yuk. Ayo. Yuk. Oi, buat euy. Geus era sia teh. Cekelan. Geus era sia. Kehet era masyarakatnya sirang urang obrolkeun lah. Teh kos kasaha we bapak nyebut sero kayu nyebut sero setan deh lah adi aing enggak bocrot teh ngageledung kana taneuh teuas ya batak saur aing geus atuh teh urang obrolkeun gas. oh sok mun saya eta daek mentah hampura mah Tau hampura lah sering kehet sia teh ya naon lain orang parasea kali gelengan mah bae aing anjing age mentah keur ngahuripan geus mending udah heula ayeuna lain tenang wae lain para kuan pas balon saria teh kalau leho panyeunetkeun heueuh lah sok aing dibere mah bae atuh iya power sia mah panjangan hayu urang mah naha ulah kitu sabarana maneh teh dibeja kitu ka aing teh sebagai ngegeblek kebon anjing jadi bisa tidak teh kepelakan ya geus urang leweh wae man ieu adi aing ngageledug kana taneuh eta kana cadas si huluna tuh bocrot penasaran pokona mah aing mah sia atuh kasar-kasar teuing geus anu mah sok silih bebas sok silih minta hampura sok sering minta ampun ayeuna mah buru kos lain kolot wae teuing euy teuing turut mana geus kieu mah pokona eta kuteungeunahna nyebut sero ka urang sero oh ai sero mah atunya hewan gitu adi disaruakeun jeung jelema adi urang pantes atuh karuksak heuh diruksak kalangan mabeh urang geus maklumkeun lah anu kieu mah jadi jelema kieu lain diruksak teh mana cek urang buktina awet teh kalangan dipacul ku aing isuk geto mata kalangan gitu mah yang ngabalut atuh kaya liangan sok atuh ayeuna kumaha ye teuing ayeuna mah ah damai apa dek urang mah dek ka RW hayu ari geus kieu mah naon urang ukur salah ngalakeun ngahuripan hungkul urang mah kumaha rogus we urang ya urang mah masih sero eta si Bagong eta geus teu pasirik-sirik era teh misal mur eta teh kehet kolot nerempokeun sok atuh dek nyelehan apa dek saruana ieu teh sok bagi duitkeun wae ieu moal ieu kieu beunah ieu kupurik getih awor-aworan kieu ieu teh ka nempok penuulna ieu bebandu bocot ieu Di kaput we ieu mah ka Husein ka itu ka Lebak geus sabaraha Bagong teh geus kitu mau cukup ku 500.000 kalau aing si goblok gitu tarik kadola bebandu bejolan ya aing oge sok komo indungna ieu nu nempona ai urang mah dek mere duit sok urang mah kubaran ieu adi urang dikitu atuh mang suku dah dikitukeun ngageledug kana cadas di dieu mah bro ah ku aing goblok sok si eta aing ngamun si eta minta hampura ditampun heula geus ya aing tunjuk aduh aing geus kabocot kitu goblok aing mah mau minta hampura da aing sedikit mah beungharap anjing anjis mau sombong gitu sia teh heueuh ayeuna urang mah kieu nya bae urang menunggu sanajan adi urang bocrot ieu belut teu meunang keun we lah bae nya urang mah bebaskeun daripada kieu mah urang mah lapar pang-pangna mah ieu teh tuh dagikeun sia teh head lain geus gawe ripuh sia teh dititaku sa inungna tadi tebebal kita ngalabelut sia mending sok damai wae damai wae sia mun we atunya urang ayeuna sami-sami geus dieukeun ayo urang balik mending ge ari kitu mah sok silih bebaskeun nyang kewe nya urang eta teu lamun kirana ieu sok atuh sasalaman lah sia sok bae lah urang nya sabar we nyengal damangnya ya urang balik urang mah